anak Adam, panon anjeun kudu diraksa. Tina ningali nu matak jadi dosa, nya kitu deui pangambung rejeng cangkem, kudu jaga saban-saban poe, saban malam. Anak Adam, sampean kudu dilempangkeun kana tempat pengajian, maksud ngarungukeun cepil angonangkep kana panerangan, panangan anu dianggo tutulisan. Anak Adam, ieu pepeling cantumkeun dina embun-embunan, dipageuhkeun, simpen dina kolbu masing-masing. Anak Adam, sakabeh jalma bakal digiringkeun ku Allah kana tempatna masing-masing. Karena dina eta tempat, dina poe kiamah, makhluk teh ngan dua patempatan muasalah. Satempat menjadi hal sawarga, satempat deui ahli neraka. Anak Adam nu iman Islam ka Allah, nu geus kaasup kana prajanjian Allah, didawuhkeun ya janji tina Quran, nu atosna mun teu salah ngamaknaanana digiringkeun jalma-jalma ku pangeran ngadeuheus di sawarga berhadapan. Malah tatkalana daratang ka surga, terus pintu dibukaan kuno ngajaga, lajeng disambut ku malaikat Ridwan, diriwayatkeun ku Allah dina Al-Qur'an, nyaeta salamun alaikum kawitna tibtum fadkhuluha khalidin. Anak Adam, galibna di alam dunia, mun panganten disawer dimulia-mulia, dawuhan ti Allah anu tadi teu aya, ibarat panyawer panganten mulia. Anak Adam nu cilaka, nu doraka, digiringkeun ku Allah kana neraka. Nyaeta nu jadi panganten kadua nu paehna imana henteu kabawa, sanggeus daratang ka neraka sakabehna,
tuluy dibukaan sakabeh pintuna. Anak Adam diwaweleh ku penjaga anu jenenganana malaikat Malik nu tohaga. Nu geus didawuhkeun ku Allah ayatna dina Al-Qur'an, nu geus dibantun simbolna. Ari maraneh kabeh pangna disiksa sabab teu nurut ka Rasul nu ngaraksa. Di dunia geus diajak tauhid ka Allah jeung ibadah, batan nurut kalah mangloh. Tah eta tambah aranjeun teh neraka, siksa Allah ku anjeun nu teu kasangka.